sorangan nasib kieu anu keur ngayakeun aturan deui sangkan urang ulah wiwirang lah pamirsa nu balageur geura eling tobat kanu kawasa sabab urang teh di mamana ge kabeh kudu akur kudu rutut raut sauyunan jang Ridban jang Aang anu sayang sareng rencanganana nurutkeun parentahna Gusti sabab Allah ya Muhammad dialah Tuhan pangeran urang keur ngusikeun keur malikeun Sang Cipta sadayana anu tos nurunkeun sagala aturan kanggo demi ayeuna panutan anu balageur geura puguh kana pikiran jangakeun sabrang salayan lebat kaca bemanteu anu balageur sim abdi mah ayeuna keur kieu soten dinu mangsa kalebat mah saya mahan teu dulur matak ulah aku-akuan KBG dan nu kawasa mah keur nilai di ditu ngaku Bung Karno di dieu ngaku Bung Karno sakabeh keur pada boga Gusti baheulana anjeun teh keur cinek di dinya can puguh geus ngaku-ngaku sakabeh ge geuning padahal ngarasa diri heula geura omean pek gilir mubadir lamun ayeuna teu ngajadine kusaha dulur abdi pundung ulah bingung abdi mah kur darma kieu hirup keur mandiri di leuweung sok ayeuna sakabeh di mana-mana lamun ngaku-ngaku pek yeun teu kusaha nu nuluykeun geuningan mah pamirsa da abdi mah kieu soten karunya ka sadang kalhada rumulung kalhada teri mulung pangarti ulah nek janten terbukti mulung pangabisa ulah janten nyata baraya sakabehna urang teh akurkeun heula kunaon ayeuna kieu alam urang teu aya nu hatena teu melang kurasa hariwang honcewang di mana-mana ukur boga caturungkul panutan karunya kanu pingpinan sok ayeuna model aya nu kitu Bapak Presiden pasti bakal kumaha sareng wakilna sakabeh keur ngusikeun ka diri nu tarugas di mana-mana kabeh boh polisi abrina boh wartawana juragan anu balageur nu garulis nu karaset bapa mah keur ngupahan diri mana abdi keur ngawujudna keur ganti sugan engke kapayuna sugan abdi lana di dunyana sugan bisa ngajalankeunana kanggo umat geuning nagara beureun bahagia sugan abdi ngabantu bisa ka Bapak Presiden supaya naon anu diolahkeunana dinu waktuna Bapak Presiden Bapak Jojor Kolah Daturi sungkalatun polibat tata disut halarapat tutulitus me insana hatatul kurunju tak kitu eta naon anu ditunggu-tunggu ti baheula kubragna ka budak angon Gusti da baheula mah abdi ngangon buning keur di Jawa teh subuh-subuh ngencarkeun buning di daerah Jawa geuning atuh kitu coba baheula na riwayat kaula teh aya di Sumedang teh naon ngejat ka Jawa teh baheulana lamun nyaho riwayat simkuring keur orok keneh
sabab naon atuh kitu soten da teu kaup aja Sumedang mah anu pinter urang Sumedang anu balalager teu boleh diangkeun mah tetep bae tapi dibedakeun urang Sumedang mana ayeuna geus niang kana waktu nganang mangsa Sumedang geura ayeuna aromean diri teh kabeh sugan urang jadi kacanak anu bisa nerangkeun aturan tinu kagungan deui. Sabab riwayat ieu moal tamat ku puluhan tahun, moal tamat ku ribuan puluhan kitu kieu ge jutaan moal tamat baraya. Sabab muka sakedi-kedi. Naon abdi bade nerangkeun kasadayana saking karunya di dituger dideger kajadian sugan abdi bisa nulungan baraya. Urang lapor kanu kagungan lain ujub lain takabur urang sugan bae ayeuna dieureunkeun heula teh kuringna keur kieu kene. Bilih nu duluhur ngamuk, bilih nu dihanap ngamuk, anu tarugas di mana-mana sugan bisa diojaya diteuleman ku simkuring da karunya deudeuh tong boroka manusia kasatoge karunya anu bageur mah tong boro-boro manusia satoge karunya tapi manusia ge anu teu beurang diurus mah terlangkung geuning da masing-masing kahoyong lamun bisa mah sarua samarata samarasa dalang oge nu ngalung perlambang ukur bisa nyarita wungkul geuning eusina wujud saha geus eueuh mah ngagoler cangkangna panutan kitu soten lamun ngarti dasar urang di mana-mana sakabeh aya nu bisa ulah nek dicilakakeun anteur kahyangna sugan bisa nulungan panutan nu bageur da simkuring teh kakikiran teh lain menang sorangan da teu baheula mah abdi mah teu tiasa da keur diusikeun heula ku kolot di wara ayeuna teu tah latihan sugan katarimakeun ku sadayana di mana-mana aya nu ngajol kalunya nek nulungan Gusti sabab abdi keur pala hadatul lon hadar alimun tunkul hudu alhabirun naon anu dikeur dibela di nagara ulah nek janten masalah jeung nagara hayu urang dukung geuning nagara Indonesia teh kudu disuburkeun ulah aya nu ngaganggu sabab abdi mah ayeuna kajon manusia miskin kitu kieu tetep berjalan kajon menang kula-kuli oge aya modal tuluykeun lamun keur eueuh abdi teu keur teu boga jeung kieu na da meureun kudu nanaongkeun kudu nyusu tah jeung susu ngarokok teu aya mah abdi teu jalan panutan lamun hoyong janten terus suburkeun nagara Indonesia kudu aya eusi sakuna sabab abdi mah lain hayang dibayar terima kasih nu mana nu nyaahna jeung ayeuna kahareup keur ngetes hiji manusia lamun datang nyana rezeki ka dieu terima kasihna bakal kumaha nagara bakal mulya sok Bandungan tiba heula nagara Indonesia bakal subur mana nepi ka kiwari kalah pasea dulur tibatan sok digarawe anu hade bantu keur kahirupan umat ti umat ka nagara ti nagara ka umat deui balik deui urang teh kudu emat ulah ukur sakalieun wungkul sampai hidup dan semati ulah nepi ceurik batin ayeuna naon engke bakal kahareupna ieu bakal naon lamun teu bisa ngaji diri bakal aya urusan deui urang teh keur ditarakon sok coba lamun dagdugdug dinu hate asa tutunggulan sing salebak serbrak hate teh leuleus teu paruguh eta teh keur ditakon baraya jelengeng ti dieu ngan kieu we teh keur ditakon dulur dinu mangsa urang bubuka tos mulai dinu waktu ayeuna bener-bener can aya tiba heula sok geura
Bandungan ku arah anjeun lamun emut ka Gustina pasti emut ka dirina lamun urang keur mage ka amak ulah dituluykeun kudu ngoreksi eueuh nu benerna meureun kadituna bakal kumaha perjalanan hirup urang geus kieu sok pikirkeun baraya dalah urang ayeuna teh keur boga tujuan kabeh oge ayeuna aya dipercaya di mana-mana sakabeh omat ulah anu matak nyentuh ka nagara jeung ka para tugas ka para ulama ge ulah dijieun masalah pi omongeun sok anggur dinu koreksi diri we di leuweung di mana oge bantu ti katabihan suga negara teh Indonesia teh mulia nu sangsara supaya rata meureun saha jasana matak ulah janten bingung da Allah mah jeung Gusti moal susaheun ku masalah kitu Sang Cipta tos turun lamun tos bakal kumaha geulis Nyai anu bageur Ibu Rama la ka Ibu Sira Masir ka Ibu Tengadung Bapak Tengayoga ka Ibu nu nganung ka Bapak nu ngayoga atuh ka Ibu Sir teh di mana ayana da meureun kabeh ge aya ka Siri Papaci Bobohawa nu ngahirupkeun urang sadaya aya di mana matak dulur-dulurna kabeh teteh anu dituang ku urang mana sampe ulah ditolak kacang ulah ditolak cenah mati teu nya bah tasungut urang dorok ngomong para runung pamiarsa teh nu hareusi eusina teh sok we ayeuna padi geura punung hanteu lamun dipunungkeun kabeh bangkar mal tara ruang sok pikirkeun mana ulah ditolak soal panyakit urang pasrahkeun kanu kagungan ulah nampik dulur urang geura entong tong dituang cenah mati teh ceurik sok sing percaya nyantok ka sing kuring mah bapak cenah kuring teh nya nek nulung cenah kitu nya ditampik karep teuing aya teu butuh mah ceuk tah model anu diterampik tuangeun teh teh baheula teh pokok junjunan pokok omat sok ayeuna rasakeun ku diri anjeun lamun ditolak nek barang bere ditolak jadi moal sarua ngan nyararios pamirsa ceuk sim kuring mah duka ceuk anjeun mah tah kitu tah ayeuna sim kuring tos bubuka sabaraha kali ayeuna saking ku deudeuh sayang saking ku cinta ya ka nagara Indonesia Pulo Jawa teh deudeuh ulah dijieun pasea ulah digegedekeun karunya kanu jadi para ulama na karunya kanu tugas megang negara na karunya tah kanu ngajaraga teh teu jarongjoneun bantu ciku sadayana sok bring ka ditu ka masjid tuturkeun para ulama nikmat meureun kitu mah para ulama na tepung jeung nu di jalan sok hormat tah nu di jalan ku para ulama kabeh keluar di masjid teh sabab teh suci kudu suci deui keluarna kade ulah mencrong we hormat ceuk anu teu ngilu ka masjid teh geuning para ulama abdi teu salat oge teu ka masjid beri dihormat ngeunah nu nyaksian di luhur teh wah hebat ulah kieu ye maknya sireum gara tempo mun cegah urang Jakarta mah semut geura ngaleut mun ieu ka dieu ih silik cium gara nyaraos teh maknya eleh kudu kitu contoh teh pamirsa tah kitu matak ulah nek pasea matak engke mah ulah ku hayam urip teh pamirsa ngawartosan we pasea tong boro-boro jeung tetangga jeung anak pamajikan gorgar sok we turunan hayam ayeuna gorgar engke mah kumeri pamirsa meri mah diparabrek ih eueuh nu pasea pek pikirkeun jalu hiji ratus-ratus eueuh mun parebut akur tah eta ajaran ti Mekah kitunya pamirsa sabab sing kuring mah moal pati-pati ngucapkeun lamun teu ngalaman sasayongan we abdi mah saking kudeudeuh teu didugikeun kuatir didugikeun zaman ayeuna main bui wae teu terlangkung sih kuring mah dibui
itu duduh mah nu ngawartosan teu narimakeun ibarat kieu nya dibere nya ditulungan nya ngomongkeun tah ibarat kitu kuring teh sangeuk pan teu baheula sepaca tapi dipikir dibolak-balik dia akan dibawa diutahkeun teu lamun ayeuna sarwana teu dikieukeun mana anu benerna pan kitu abdi teh mata ngajol ge karunya sugana diturutan luang teh sok luang teh ayeuna caramah wani mayar ieu sok lamun caramah pan ieu mah aya saking kuduna gratis ayeuna mah asal nyetel YouTube pasti beureun tah anu nyetel teh wartoskeun kanu teu gaduh ulah didendam we sorangan yeuh kitu aya ieu anu ngajol tak kieu sok bere nyaho supaya ngaremet-remet teh hatena teh balanar ieu teh keur ngabantu ka para ulama karunya caramah wae buktina ina jabatan cager kalah garelo pikiranna dibantu ya ku kuring atuh ayeuna di negara ulah carekcok sidang terus ulah tungtunan teh terus kita anges-anges rakyat mah tidak uruskeun nekarakyatan naon kana teh lamun jalangkeun rakyat di moal kampung kalaparan sok sim kuring mah da teu dipaehan ge bakal paeh cek Asep mah pan geuningan teu dipaehan Asep paeh sorangan tah kitu sim kuring ge lamun aya kitu teu kudu dipaehan butuh sok pake teu butuh ongko-ongko we jalankeun masing-masing ngan geus cilaka ulah nyampeurkeun ka sim kuring ulah tong dipake luang sim kuring mah utusan pan tadi ge boga lamun boga rezeki sok bere lamun boga ilmu sok sabarkeun ulah digem-gem sok rata-rata ayeuna kolot boga ilmu teu diturunkeun ka anak sulaya pan anak sok ceng tuluikeun bapa kade lamun dicarekan batur ulah ngalawan lamun diteungel ku batur keun bae urang mah bener oge keun bae we urang mah narimakeun ulah sarwana tah kieu carana bedakeun ka anak supaya anak teh terus coba baheula mah baheula ieu bring kolot teh ka leuweung si budakna teh dibawa kabeh dialajare baracul di leuweung teu barala baheula mah sok baheula mah tapi budak ayeuna ngalawan pan tah eta akibat naon tadina itu mana ucapan kolot teh ulah sakecap-secapna kade ya bisi engke teureusna kadituna goreng anak sorangan paribasa alus anak sorangan urang dipindikasi keun koge urang anteur kayakna kege eling geus eling omongan itu ulah keur amak ngelingan mah tah kitu taktikna mata nanaon ge pamiarsa boh usaha boh tani teangan heula dasarna terus beunang dasarna mah bakal kapenak jeung hasilna sok mikirkeun dagang ayeuna menang balanya 5.000 dijual 5.000 da aing mah hayang kapuji terus pangeulana beak tah nu kitu bakal cilaka darat teh ka imah dihitung nah coplok cenah teh euy aing teh tadi teh cenah modal teh sakina tuh kieu tah di dinya mikirna rugi we bangkrut talolobana kade ieu mah punten saking kudeudeuh perinci heula tapi ulah luhur teuing icaran oge kudu saimbang jeung kaayaan anu miskin sok marurahkeun ayeuna ieu dagang teh ulah luhur teuing ulah ajreng-ajrengan naik saeutik geus naik teh geus gede turun deui ulah njolong-jong we ka ditu da leutik mah soak sok pikirkeun beas sabaraha hargana sok pikirkeun baheula mah lamun jajan ukur sakitu teh 5.000 sakumaha malmahi plastik ayeuna pan sup kana saku rokok ge teu meunang pan ayeuna mah 5.000 pake pikirkeun leutik geus ceurik pangala bebedogan ukur 30.000 hitungkeun lalaki ukur 50.000 ngaluarkeun teh sabaraha ayeuna beberapa neuneun tah kitu matak mal karuboga lebu teh tah teu saimbang pemirsa dangu daga beungkeun moal kabrik tempat kabrik kalah butak tah sirah teh tarang teh mata ayeuna mah mangge kapusing jeleger tarang jeleger matak lalieureun sirah teh ditengelan wae aya nengelan tarang wae goblok pan kitu lamun ayeuna aduh ampun teuing
tuur ngarari di tenggelan bae. Tah mata kaina wayahna sagala naon oge sing waspada sing hati-hati supaya bisa engke masing-masing wartoskeun ieu. Tos terang nami asim kuring. Eta mah bade diturutkeun mangga teu diturutkeun wios da abdi mah henteu ngarugikeun. Teu nyangsarakeun terlangkung. Teu dibalayar ku aja ge saking ku nyaah bulan uti utuskeun ku Sang Cipta baheula. Tak kitu we tidak ka dunya deui. Memang cara anu sarua sareng Bapa Bung Karno sarua bangetna ngaku-ngaku bisa henteu nyeun Arab Gunul. Lamun bisa nurip Arab Gunul nulis eta bener. Tah ibarat kieu pamirsa dicontohkeun ku simkuring ieu. Mana pulpena teh. Pulpen jangan di ditu. Buru bisa banyak manten dia imah maju. Lah, julur bupet meureun. Oh, bosnya, barang siangan tidak. Sok atuh neangan di dinya aya eueuh tuh. Ini kalau cara icing gitu beak manten ieu na. Ya Allah. Ya. Tah, ngawarsa ya. Sungkuring bade nyatet Arab Gunul sugan akur. Walham takona surul mutun kula hadabi kulur mata mila suritin kide tarabayil qobul alhabaturun pul hidatir wala nantun surukun hadapi habatun qaditadil horiin sadir la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yakum tulur kerja Muhammadatun ikinasta ilahi robi la ilaha illallah rasuluhu wassalami tarahadatu lukina alhamdulillah rabbil alamin sud kada ditulihi la ilho la ilkulur buntunasa wa anta kul hadina ikusulta lahu alah genatun run hadi tun khulu ida suru man antatul ilahi robi alhamo alqud marikna ta ilaha illallah rasulullah wassalam nun gusti nu masuci nerangkeun lain hayang kapuji nyarita hoyong ayeuna direka-reka da ieu mah tos aya nyapak di dinya naon udah dipake golangkeun supaya kahartoseun ku sadayana anu butuh sok graturutan teu butuh ulah janten jadi adat-adatan tah kitu Gusti da abdi mah tos ngajadi da sungkuri mangawartosan unggul tah kitu kun payakun alhabi alquratuni la ilaha illallah rasulullah sallam anu tiluhur wal haudillahi nutihanap insyaallah rutun alaihi rabbi nu di tengah kun payakun mana kudu rarukun ye lahu ilah wataki urang ulah nyalakeun ka setan ulah nyalakeun ka demit ulah nyalakeun ka buta jin nu salah mah manusia keneh pamarahna da eta mah keur nguji manusia kuat cenah iman bakal terus teu kuat bakal cilaka ku pamolah nafsu anu diudag-udag kabita ku amis hanyir batur cenah meuli mobil batur meuli motor imah mus agreng diturutan mikir unggal peuting nyimpang dari agama cilaka pamirsa tah nu kitu bakal disiksa dituna ge usaha ku amal perbuatan dirina masing-masing pun payakun tah singkuring Arab Gunul lamun bisa katurutan teu bisa ulah nunutan unggal peuting digawe sing bener sok tahajud hayang bisa kieu mah mimiti buka kuncina sok taroskeun ke sanu datangna alhamdulillah rabbil alamin moga-moga pamirsa sim abdi sing janten tiasa nuleuman ngojayan kasadayana kanggo bekel araranjeun supaya dicatat ke masing-masing saking kudeudeuk lain hayang digaji sing kuring mah teu basalau doni
Sok ayeuna cek basa buta mah halo poto lolo mo malamatulo. Lahu botu alah datu niki. Hulu ta cek buta. Ada setan una hamu na alakun ta oleh nuro ana sutumul hadi insoni ta cek setan. Ke hayang eusi namanya ye. Mah keuring pakeun heula. Ayeuna cek jin etun hadin tunul hutun hatutul. Sot minotuna cek jin. Awas ye. Sabab sing kuring mah kamana-mana geus diacak istilah nama. Kajon raga na goler ini roh nama sing kuring mah. Kitu ta. Ayeuna ming hade cek demit pinconi tanino runa anatulo insanaki cek demit sok ayeuna atuh cek muning yah moh lah moh taunu anu moh pabijieuna mah moh kitu kabeh sasatuan oge tah kitu pemirsa mangade ayeuna sim kuring sanes lalancangan supaya tararang pancek asep sunanar engke mah nu bakal bubuka mah budak angon tah meureun anu capetang sugan deui teu ngaku sim kuring mah teu ngaku budak angon tukang kuli macul buburu yakin tah kitu sim kuring mah jelema aku-akuan mah gede dosa engkena ge lamun bisa kacak bisa nerangkeun salga bidang ayeuna diborog go dibui kanggo naon mubadir gitu mah lain sok mah ayeuna ditangeuy sim kuring teh sugane ngajol sugan tarurun harta-harta teh di Indonesia teh moal kungsi diakalan barijil sorangan sok sarebrang dipercaya pasrahkeun ke Bapak Presiden sok ka Jokowi bisa teu ngolahkeunana sok kitu dibantu ku sararea dorong doana ulah hayang diberena ngadoa henteu irahat cenah ieu Ratu Adil irahat cenah ayeuna keur sararusah ieu tarulungan ngadoa henteu kiai deui ngadeluk tah karunya ka para kiai teh matak sok ayeuna ieu anu tararuga jadi polisi abri jenderal profesor gubernur insinyur MPR DPR kawartawan apruk-aprukan geura neangan teh wartawan teh ayeuna sim kuring nyarioskeun kieu muga-muga we kawartawan ieu jemarkeun nagara Indonesia ka para ulama jemarkeun atuh Bapak Jokowi jeung wakil jemarkeun nagara Indonesia abdi mah moal ayeuna cenah wayah noe pa cenah ku di Jakarta keun mah tanggung jawab moal sing kuring mah bisa dibita sa digaji 200 juta sapoe moal naik sabab Sumedang mah megang lagi kujang Sumedang mah lamun kieu lamun beureum-beureum jangjina teh sing cepat ieu mah janji ke enjing pros 2 minggu teu datang bohong atuh kitu mah tak sumber mah moal da ku kolot teh dipelak lagi di leuweung teuing ke jagana mah jadi nek kumaha-kumahna mah sabab ayeuna mulai leuweung teh bakal jadi dibangun duka dibangun mah ke kitu we sing pararajang we umur sugan abdi biasa ngajejeranana nya kitu silibna bima ngababa di leuweung asamer tah kitu sing kuring mata ke kumaha ieu Bandungan we kusadayana atuh nyaah ka sim kuring duh karunya di mana alamatna boga rezeki saeutik ieu sugan we katarimakeun sok henteu wios sim kuring mah keur pepelakan di leuweung keun bae nu penting mah aturan tinu kagungan kajalankeun aturan bubutuh sim kuring keur dikeureuy dibabagi waktu sim kuring mah mata tadi derdog nyabut suuk derdog ngarit sok terus mulai bahaya birunan buru-buru cenah sekolah tuh lah rese ieu gara digawe deui ini sim kuring mah capek oge sok dan kentu lieur capek komo lamun geus jadi kete bapak cenah kudu ka Cirebon bapak kudu ka Jakarta lamun breng teh ka di daratan moal bisa kulam sim kuring mah sok pikir ke lamun ngabreg ka dieu yeuh mulang yeuh datang kieu we meureun hoyong kumaha ieu carana berebet ti dieu berebet kitu nek bisa kulam kumaha sok ayeuna ge geus capek ku kolot disiksana dilatih saking kunaon sim kuring karunya sim kuring mah hoyong ngajemarkeun ka umat ka nagara kitu sim kuring mah cita-cita ti leutik kitu di leuweung teh ngecawis we sabab sim kuring mah dilatihna ge dikororok keneh terus sim kuring mah kudu dibejakeun mah sabab baheula dilahir di Sumedang teh nek dibunuh lah sim kuring teh anu ngabunuhna karunya dileparkeun ka Jawa sok riwayat kuring kudu dibejakeun mah kitu baheulana ayeuna diciptakeun ulah sarua ieu moal disarwakeun jeung beungeut anu keur jadi baheula goreng we si lain kajeun keun bae
nu penting mah hate singkuring mah perjalanan iya mata singkuring mah teu beunang kaganggu ku itu teu beunang kaganggu ku ieu lampang singkuring mah tujuan sabab naon kajeun tinggal rawa ku siku cenah kajeun cukup bong batur mah ngaromong wah sakal jul bentang ku asibung sia kawas kitu tapi dia mah beda nu hate mah Gusti ya Allah lamun percaya ka abdi sang cingtungkan hadi datur iki sam cita tuh lah datanglah asim abdi turun disebatkeun turun di payung agung berdua asim kuring teh sok pikiran tah kitu mata asim kuring panjang wae ti baheula ge ti keur raja sok tempo raja baheula para rajang buuk beranjang baheula mah panjang pikiranna panjang umurna kitu baheula mah dikengkorong tah baheula kieu tah ngadieu mah can ieu mah cengkorongna korong kieu we heula ciri wungkul bisi putih nempok gitu tah kitu we pemirsa sim kuring ayeuna hapunten sakali deui anu ngadangukeun ucapan abdi anu awona buang anu saena lebetkeun masing-masing sugan jeung sugan urang teh nagara Indonesia teh bahagia di Pulau Jawa teh sabab keur ngudag-udag nu hiji tah ayeuna teh kedua berik anu hiji teh pamirsa ayeuna teh anu sabelah mah bagian indung mah geus beak tinggal bagian warisan bapak rek dibagikeun teh warisan teh marek simbalna rame kabagi tah ayeuna teh dibagikeun je baheulana ge sarua baheula beunang ku Cina ayeuna mah geus beak waktu ya datang ka sim kuring sok cenah cek engkong teh ku si laing aing geus percaya ka si laing dinilai ti baheula cenah kitu keur si laing ngadag oge geus alus si laing mah ngan anu ngaganggu kitu baheulana teh tah ayeuna ge kitu Pak punten ka ibu ka nyai nu geulis nu karasep ujang tah anu katarugas kabeh kapolwana atuh sok sing laras-laras polwan ye didukung ku bapa di kajauhan polisi abri sok pimpinananan nepi ka bawahanana nepi ka masyarakat leutik besar agung hayu urang geroh ayeuna mah tah tinu ieu teh mata loba dagdug dinu teh sok sing tahan mangi ka amek bendung ulah betuskeun da moal bitu jora beuteung keun da oge aya cageurna anu ulah aya basa mung ngelehan sarasa urang tah kitu matak ayeuna lamun teu boga ikatan batin teu boga rasa rumasa diri saha sabenerna ieu mah cangkang pan kitu sok ayeuna sim kuring mah saking geus didengean ayeuna gargirgur mana abdi berani kieu cekol kudu ngajol teh sugan we jeung sugan adi garugu henteu mah buyos teu ngarugikeun abdi mah tah kitu aya hampunten ieu kasadayana sakali deui beuki dia beuki keras dangukeun sabab naon ngararajol anu baheula teh dara lapar ka si abdi anu jadi rajana baheula atuh jadi sagala bidang kitu kitu baheulana keur adi dunya lapor ka si abdi pangdugikeun yo kieu pangdugikeun kieu lieur abdi mah ieu dara ratang mal puting sok ayeuna datang teh nu biasana ti cucu kuring cenah anak incu pang iekeun bapak cenah kitu anu sareuweuh teh ngaromong pake pikirkeun ai sedengkeun abdi kumaha ayeuna lamun teu diguguk hareup da ieu mah amanah tah kitu pamirsa saking kudu deuk sayang teu deudeuh mah keur naon da mah tak capek untungna keur jadi ieu raja kitu ke anu jadi presiden kieu untungna lamun teu bisa mah goreng we untuk teh efekana teh meuning ceuk abi ge mending kana budak biasa senang nguseup moro eueuh jadi pikiran meuning kana dititah jeung dipenta ceuk basana daripada ayeuna jadi kieu sok da lieur bapak kedog-dog bapak Jokowi ge lieur sok lamun teu kuduna ti ilahi robi mah kudu kawasa geus aya gudratna tamata kudu ngerti teh ka gudratna ilahi robi kitu da eueuh mah hese bisa disogok jadi presiden sok da moal bisa kitu tah mata oge ayeuna sing sadar menyadari sugan teu ayeuna sugan jaga temongkeun jasana ti kiwari sok mata abdi hayang boga jasa nyaah anu boga jasa anu nepatan Mekah kadeudeung atuh ti luluhurna anu nyiptakeun alam jeung anu dipercaya ngurus alamna jeung tugasna sadayana para nabi para rasul para malaikatna tah teteh para wali ayeuna yang prabuna karuhun nek moyang geus nurunkeun sagala-galana geus percaya ayeuna ruksak da beureuh beak waktu ruksakna mah ulah nuding ayeuna kajadian di pas
dipaskeun di perbah eta di presidenan ku SBY tah misalna ieu. Oh, gara-gara di presidenan sudah SBY teh hancur cenah. Kita ulah ngagoreng da alam anu geus kolot alamna. Ayeuna dar di presidenan ku Jokowi kalau komo leuwih nyengkap jeung kejadian tong nyalahkeun pamirsa. Omat teh. Aya nulukeunan daek oge si untung, seueur beruntung doa ku urang anggur bantu. Bapak Presiden teh, jeung wakilna teh, nepi ka bawahanna sadayana. Beureun presiden teh terima kasih na ka rakyat leutik teh naon berarti mere naon ka moal kampung. Bapak ka Jokowi kalku katunikeun sok sabadina ilahu dutur ursina anatu nohrida lakotun niki lakonan heula urang temongkeun jasa nu murni. Piraku meureun ke aya sabalana mah ulah di ger cenah Bapak Jokatun ada 5 korini Bapak Joka asadiki Bapak Tun halaiku Bapak Jokowi cenah di Jawa mah pasarea wae tuh cenah ayeuna di Sumedang pasya tuh di daerah ayeuna Solo pasya lieur karunya ka Bapak Jokowi ka tugasna lieureun karunya teu sabaraha cek abdi gajihna ye lamun teu ngarasakeun manehna tanggung jawab mah tadina geus karoreameun dari tugas teh teu raruntung sedang mah itu awas yeuh atuh para ulama kamana jol katu jeung ka dieu sok ayeuna kade tak kitu baheula ku ibing MZ lain kuna naon teteh geus beak waktu pamirsa teteh dijantenkeun deui lebet teteh MZ teh ka saha asupna mun ibing euy awas yeuh sing aralus mah teh ayeuna mah kuring bisi ngadat lamun ngadat alam nek kumaha sok lamun kuring utusan itu kuring teh eureun keun eling teu kitu sing maling sasayongan sok wae komo aya uli di alam dunya sing kuring tetengerna nek kumaha sok ayeuna para ulama karunya meureun tugas di mana KBG tamu sakitu pamirsanya sabab sing kuring pan tadi ge amanah leuwih berat pamirsa teu dilakonan hukumaha dilakonan pan tadi ge bisi salah bisi sasayongan digogoreng pan tadi ge anu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun contoh geus loba di kiwari mah sing kuring mah dileuweung di we nek kadengikeun deui embung ka kota teh sing kuring mah loba dedengean dileuweung oge nirhanyong kanu ceulik teh komo disampurkeun jeung kieu nah baru teu mah nyalampurkeun pamirsa ka dieu ngan ulah loba teuing duaan ame tong lieur abdina duaan kitu gilir mun bisa mah ulah berejek mung teh yang kapuji kuring mah saeutik supaya ngarti ayeuna di daerah Sumedang aya tiluan sok bedakeun ku anu tiluan teh kitu maka dina mah lieur gilir we sing kuring mah keun bae sing kuring mah kurang sare keun bae nepi ka badan nepi ka begengekeun bae ka sepetek teu penting mah sok si barana we lamun butuh sing kuring teu butuh mah telangkung tak kitu we hapunten kasuhun sakali deui ge bilih ngaluhuran ngalancangan kanu tarugas ayeuna boh ti para ulama kiai ajangan santri haji hampura atuh ti Bapak Jokowi na wakilna MPR DPR gubernur insinyur ka wartawan ka profesor atuh ka doktor handasna nepi ka dipapai nepi ka dieuna bupati na langsung tah nepi ka ayeuna camatna terus nepi ka kampung.